A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad taballahu 'alan nabi. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'atil 'usrah الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Wallahu a'lamu bimuradil. Laqad taballahu ya teman-teman nerima tobat sapa Allah aya dama tegese ngalanggengkeun ya Allah taubat tahuing nerima tobat ya Allah ala nabi ngatase kangjeng nabi wal muhajirin lan sahabat muhajirin kabeh wal ansari lan sahabat ansor alladzina tegese wong akeh ittaba'uhu kang nganuti alladzina kabehu ingkang jeung nabi pisaatil usrat ing dalam waktu sukar waqtiha tegese waktune usawahia haluhum lan utawiya sa'atil usrat ikuting kahaya alladzina fi ghazwati Tabuk ing dalam perang Tabuk kana rajulan yaqtasman tamratan ana sapa wong lanang roro iku ngabagi roro ya rajulan ing kormaswi wala syaratu ya'taqibun al-ba'ira al-wahidalan wong 10 iku silih genteni asyara'i ngontasaing ngontakang suwiji wastadal harlan sangat apa panas hatta syaribul faras malam-malam pada ngarumbe nasdal farasa ing kesah Imbadi maga dan saking sausana yang tapara kelakuan Yazid kumeng macane bitai wal yai kalawan taklan iya tami tegese condong pokulubu pariki pirang-pirang ati golongan minhum kang tetep sakit kan libai saking anu tinggang jing nabi letakolupin maring naring mangaril limahum bihikun gadwe barang kang utawi parik ing dalam mautawi parik ikut tetep ing dalam minasyiddatinya ten saking sang umatab alaihim gari-gari narima tobat ya Allah alaihim ingatase alladzina bisabati kalawan tetapkan innahu bihim ra'ufur rahim satuna Allah bihim kalawan fariq ikoro kang sangat welas rohim muntur kang akeh sangat welas tadi nyaritakeun soal istighfar wari nyaritakeun soal ditarima na tobat Kangjeng
sahabat muhajirin, sahabat ansor. Insyaallah karim. Ieu aya teh nyaritakeun tentang perjuangan Kangjeng beserta para sahabat memperjuangkan agama Allah. Perang terakhir perang Tabuk sakumaha nu ngisilakeun dina awal nyaritakeun perang Tabuk. Ieu mah kelanjutanana perang teh saat keur meujeuhna panas cuaca. Lamun diderajatkeun mah meureunanan harita teh sekitar bangsa 50 derajat. Panas. Insyaallah. Panas Madinah. Di samping panas teh deui eueuh kadaharan susah luar biasa. Masya Allah. Dibayangkan gerak kurang saat cuaca begitu panas, keberadaan ekonomi keur meujina carut marut, makanan dan minuman sangat kurang. Kangjeng Nabi ngainstruksikeun perang, berangkat ke Tabuk, sedangkan Tabuk teh jauh itu ke arah Syria. Masya Allah karim. Ikan lain batrak-batrakeun berjuang ngaluhurkeun agama Allah. Urang mah ieu kakarak diuk sajam bae ge. Bari geus ngawuduk geus ngopi, geus culak-cileuk bae padahal mah adem ayem. Panas sama saeutik bae geus culak-cileuk bae. Geus neuleuhan kiai bae zalim kiai geuy. Masya Allah. Iya naon gara Kangjeng Nabi. Nah, sahabat siap. Anu ngaran sahabat muhajirin, anu ngaran sahabat ansor, ketika diinstruksikan perang, geus teu deuleu ka sisi kagiger siap. Ya Allah ya Rabb, eta silaluhur amat iman jeung kayakinan. Sebab paeh teh paeh ieu teh jadi kanikmatan, paeh sorga dekir hadeui hirup ngelila-lila di dunia ngan sakadar ngajauhan sorga mani nya pake berjuang paeh langsung sorga. Eta keur ngaji mah urang ngeunaheun teh ngomong kos kitu tah. Ya Allah, tapi di lapangan aduh utang itu, mobil lu itu can anggeus, motor lu itu can anggeus, malah mah kuari dek kawin deui jeung urang Karawang. Gara roblok jasa mah. Ira-ira berjuang tah sahabat. Ya Allah ya Rabb, Gusti Allah doa. Sidina Ali langsung sumping ka Kangjeng lantaran Sidina Ali teu diajak perang. Nyana ngadagoan beki kok can diajak sih ieu perang. Mangga di Sidina Ali pan panggagahna geus kieu bae ye. Jelas nyana mah gagah teh jelas pakai berjuang. Urang gagah teh pakai koprok melulu. Hei. Sidina Ali geus ya. Amis ngadenge perang teh amis. Sidina Abu Bakar Siddiq, Sidina Umar, Sidina Ali. Can diajak. Instruksi Kangjeng. Cek Kangjeng Ali, maneh mah ulah milu perang. Sidina Ali aing siap jasa perang. Jadi dititah ulah perang teh sedih. Hayang jasa perang. Oko santri dek diajak ngariung. Geus jejeles sakumaha Muhammad Ali diri. Aduh.
geus mantep jasa cenah geus gejle we Pak barang ulah maneh mah sedieun da santuy jae Pak Ali kaula beserta para sahabat Ansor kaula beserta para sahabat Muhajirin berangkat ka Tabuk perang anjeun sebagai pengganti sementara ieu sebagai khalifah Sayyidina Ali teh kan luhur berarti dijadikan khalifah ku Kangjeng Nabi pengganti selama kepergian ke Tabuk kan luhur tapi kulantaran jiwana jiwa perang jana mah tetep hayang perang bae usai jangan bae sih sekian eta aku hayang perang ya Allah ya Rabb tapi kan Kangjeng Nabi malain kahayang nafsu nah instruksi ti Allah atuh lumantak aya bahasa anta indi kaharun li Musa bahasa Kangjeng Nabi atardo alam tardo apakah anjeun ridho ataukah anjeun teu ridho bahwa anjeun teh sebagai Harun nisbati Musa anjeun teh jeung kula teh ieu teh anggap anjeun teh berarti Kangjeng Nabi harus luhur atuh kakarak deui nya oh masyaallah mangga atuh kos kitu mah abdi siap untuk mengenalkan negara anu milu makan 30.000 manusia 30.000 manusia saat eta kan loba sebenarnya mah urang lamun perang Badar ngan sakara 313.000 hah 313.000 urang ieu mah 30.000 terus we perang teh kan ditataan Badar 313 perang anu Hunain ngan sakadar 1000 sekian perang ieu mah 30.000 besar-besaran saat eta nah cek Kangjeng Nabi wahai Ali anjeun dinisbatkeun ka kula lir teu beda jeung Harun nisbat ka Kangjeng Nabi Musa siap jadi jang urusan negara teh ya yang ngendalikan negara kudu aya pamimpin sebab kahirupan anu sapopoena teh eta beusi aya nu teu dahar beusi aya nu teu nginum beusi aya nu kelaparan beusi aya dan lain-lain sebagai nah kulukum roin sebagai pemimpinna adalah Ali saat itu siap kan Sayyidina Ali karak jembar Sayyidina Ali iya bahasa Gusti Allah telah kataballahu ala nabi yakin nyata Gusti Allah teh narima tobat ka Kangjeng Nabi tek beka jero hate ai kitu boga salah man Kangjeng mah maksum masa Kangjeng Nabi boga salah itu lain ke Nabi mah terhormat Nabi mah teragung Nabi mah termulia pilihan Allah kekasih Allah kesayangan Allah dimasum ku Gusti Allah teh hartina moal boga dosa tapi aya bahasa laqad taballahu ala nabi yaktinya ta Gusti Allah teh narima tobat ka Kangjeng Nabi kesalahan di mana ya ketika rek perang ka Tabuk aya sababaraha gerintil manusia adu minta izin ka Kangjeng Nabi moal milu dengan alasan satu tidak punya kendaraan nomor kedua boga keluarga nu kudu diurus nah ku Kangjeng Nabi dimanggakeun ngambanggakeun etalah termasuk kana cacat di mata Allah karim iji mantap kabladena Kangjeng Nabi diantarana loba keneh ngan diantarana eta akhirna Kangjeng Nabi tadarruk ka Gusti Allah dihampura ku Gusti Allah ieu mah ngan sakadar contoh urang teh sebagai kiai ulah sambarangan ka murid teh bakal cilaka mah murid teh tegor bakal cilaka ieu murid sigana mah teu tegor
ieu teh Kangjeng Nabi ditegur ku Gusti Allah lantaran ngeizinan sahabat, padahal kabelah ditu nama ieu teh sebenarnya aya unsur-unsur nifaq munafikin kan urang geus dicaritakeun di awal. Tapi izin kitu teh ulah ka nabi mah selama nya mampu tenaga aya kudu siap tempur ngaluhurkeun agama Allah. Pan ieu mah sebenarnya munafik kan Kanjeng Nabi teh nyaho bawajana nifaq. Nantak ditegur ku Gusti Allah, Kanjeng Nabi haji minta hampura laqad taballahu. Babna bab istighfar. Hiji. Nomor kedua wal muhajirin wal ansar. Allah nerima tobat ke sahabat muhajirin jeung sahabat ansar. Sahabat muhajirin mah sahabat anu hijrah ti Mekah ka Madinah, sahabat ansar mah sahabat anu narima kadatangan sahabat muhajirin. Ngahiji sahabat muhajirin jeung sahabat ansar teh satu misi satu visi. Hiji be li'la'i kalimatillah. Masyaallah ngeunaheun talamun urang kos kitu karakter. Dijieun lah di NU teh ansor. Di kopeah namanya gede ansor. Baju nage hejo cek urang ditu hejo ansor lah menang nyiptakeun al-mujiz al-mukarram Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Ya aya ansor aya deui nu roreng mah naon Banser eta tentara Kajajaden. Oh masalah bagus bagus mantep jasa. Nah terus ya ansor ya Banser hiji deui naon deui atuh bebeja sih geus we tah ansor Banser mantep. Ketingkatan-tingkatan nah ya muhajirin jeung ansor teh alladzina taba'u fi sa'atil usrah jelema-jelema anu nuturkeun Kangjeng Nabi dina waktu kesulitan kan sangat sulit. Hiji panas anu luar biasa, nomor kaduana susah digambarkeun ku Imam Jalal di dieu kasusahanana beusi ente hayang nyaho kana rajulani yaqtasimani tamratan. Hiji korma bisa dibelah dua tah jang sia ieu jang aing ku susah-susahna, tapi berangkat menuju Tabuk sakitu panas luar biasa. Batur ieu teh tah ieu kuari aya Islam di urang, ieu teh kuari aya gede pas pondok pesantren, ieu teh hasil maranehan anu berjuang. Kurang dilanjutkan kuari diacak-acak diganti satu ketuhanan yang mah esa kajen kuanyana bae. Tapi kan dia hasil perjuangan para muhajirin, hasil perjuangan para ansor, dilanjut ku para ulama-ulama wali-wali Allah nu aya di Indonesia. Lanjut datang ke kuari, iyalah hasil perjuangan manehana urang mah tinggal ngalanjutkeun bersyukur ke Allah aya maranehanana anu berjuang para aulia-aulia Allah, aulia tisah anu jelas kabelah dina wali-wali sholihin-sholihin kiai-kiai mun maranehanana deuk kumaha agama randapan geura teh alhamdulillahirabbil alamin. masyaallah hasil jerih payah para wali Allah, hasil jerih payah para kiai-kiai nu ari ikhlas. Baheulana ieu korma hiji bagi dua dalam perjuangan Tabuk seperti eta. Bahkan lain eta ngariung sapuluhan kormana hiji dicaian ke disesep busa urang diganti ku ieu dan datang ka eueuh caian hiji korma ku sapuluhan. Ingat orang perjuangan manehan namanya kuat diabaikan begitu saja kurang. Siap. Ke mana?
hasil berjuang para sahabat, masya Allah sakitu perihna jeung naon kitu ngaranna capekna. Urang mah tinggal neruskeun ku ari maca kitab komo ki Pudolim ya ondang saudara guriwel eta mah lain berjuang teh mah nu situ usaha ngan lumayan we sakitu malah jadi kokoprak ketuelanan tuh ya Allah ya Rabbi eta olam digawe sia teu digawe teu naon berkat hayang pan goblok. Sok cilek sia tuh hasil berjuang eta hiji korma DJ lain lalagaan Imam Jalal teh ieu ti Kanjeng Nabi yaqtasimani tamratan hiji dibelah dua di lain tuh dijelaskeun eta teh hiji ku 10-an caian sedot Masya Allah dalam rangka lillahi kalimatillah susahnya panas seperti gitu kendaraanana dijelaskan di dia sekedar ya mah wal asyaratu ya'takibunal ba'ir al wahid ontanangan hiji lalakon sakitu jauhna kapan nah ieu kan ieu naik kemenang kitu 10 kilo ieu turun ke ganti ontana hiji ku 10-an ku susah-susahna kebenaran kebelah dieuna teh can datang ka tabu panas anu luar biasa ustaddal haru hatta syaribul faras eueuh jang minum kesang dipaut dipereti diinum iya kan jelas ieu mah tafsir lalagaan diceritakeun kesusahan teh hayang nyaho perjuangan agama melalui Tabuk tah ustaddal haru pohara luar biasa panasna hatta syaribul faras sehingga kesulitan cai eueuh panas satu jadi bebekelan teh ieu teh kandas eueuh kesang diperet diinum ieu ku ari luhur agama teh tanang perjuangkeun model kos kitu Masya Allah karim di samping eta cek Sidina Umar lain kitu-kitu acan hampura cek Sidina Umar ieu teh onta pencet dagingna di dahar naon bae cai nu aya di jero onta diinum deuk cai naon bae kesulitan cai na onta teh kapan di jero teh dipencit tah aya cai-caina diperet caina dagingna geus puguh dipake bebekelan dahar cai-caina urang geus teu nyaritakeun cai naon seperti eta cek Sidina Umar ulah nyaritakeun cai naon cai nu aya di onta bae urang kan asumsina kadinya meureunanan cai eta geus ulah loba omong cek Sidina Umar kesulitan tuh bahkan kebelah dieuna usul sahabat teh ka Kangjeng urang pencit teh onta Sidina Umar ngacung ulah cek Kangjeng Nabi kunaon Umar make jeung ulah lamun dipencitan bebek pake dahar memeh berjuang oke engke urang balik kumaha geus tahan ya Allah ya Rob akhirna menjelang datang ke Tabuk sahabat kabeh daratan ka Kangjeng ya Rasulullah tembongkeun ka Rasulan Gusti aya naon lelah kami datang dahaga jeung lapar urang boro-boro perang ke di medan laga awak ge sakieu ieu kaayaanana cek Kangjeng Nabi madeh teu percaya ka ulah Rasul percaya dong mantak ieu usul ge kieu tuh sesa-sesa bawa ka dieu sesa-sesa dibawa ku Kangjeng kabeh dihiji ngadoa Kangjeng diaminan ku sahabat 30.000 Kangjeng Nabi langsung ngadoa beres ngadoa herem dahar eta wadah sawadah doang di dahar ku 30.000-an nyesa teu boga hese jak ditakeunana hese mikirana eta urusan mujizat mantap cek Kangjeng Nabi asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah kabeh tarungkul sahabat besi butuh kene dahar tuh ngomong sahabat oh Gusti Rasul
ieu mah lain masalah nanaon ku aneh da geus hayang dahar ku aneh lagi geus hayang dahar. masyaallah Gusti teh bener-bener Rasul Allah, bener-bener utusan Allah, bener-bener pesuruh Allah. Siap kami berjuang kajen kumaha ge seri Kanjeng Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anni rasul. Cak Kanjeng Nabi 2 kali percaya, geus lain percaya geus kudu diomongkeun cek sahabat tuh. Geus ulang perang baca perang. Eta kan ngeunaheun urang bareng jeung Kanjeng Rasul mah. Urang mah pan lain, kumpulkan, bareng dikumpulkan pan eueuh sawadah si eta. Ya Allah, ya Rabbi, lain ngalobaan jadi leungit. Geus kos gitulah karakterna meureunannya. Aduh, tah ieu tabuk teh lain lalagaan. Masyaallah, Karim. Tetapi ieu mah lain deuk nyaritakeun peperangan ja geus ayatna dihandap ieu mah deuk nyaritakeun teh Gusti Allah teh narima tobatna ka Kangjeng Nabi jeung tobat Muhajirin wal Ansor. Ai kitu Muhajirin jeung Ansor teh ieu teh boga salah naon datang ka Allah nurunkeun ayat ieu saeutik kasalahanna mah begitu dirinci di jero hatena aya kieu ceuk Muhajirin jeung Ansor teh sabenerna mah urang ngeunaheunna mah ulah perang cicing bae ieu teh di Madinah lantaran sakedeung deui ieu teh bakal panen. Kunaon haju ditinggalkeun ku urang peperang. Tak boga pikiran kitu doang tah ditegor ku Gusti Allah. Teu meunang aya pikiran-pikiran kos kitu. Ya Allah ya Rabb. Dumatak urang berjuang keur sehat, berjuang keur sugih, berjuang keur lalu gina atuh eta mah oroknya bisa jelema kuaring abangun masjid keur boga duit oroknya bisa jelema tahajud kuari teh keur sehat atuh tabah teu kudu ngomong kumaha. Alhamdulillah aing keur penting bisa tahajud awak sehat dahar ngeunaheun. Saya dapat sadar sabaraha kali poe kamari mah 5 kali dahar atuh pantes mah tahajud ge. Atuh pohara daharna ngopi mah teu kahitung nu kiloan teh bae kabeh. Atuh sia mah teh budak genderuwo teh mah. Tah keur kos kitu tahajud. Eta mah eueuh kamodelan teh mah. Okos sehat, sugih, perang biasa bae. Tentara perang biasa bae. Keur gering, keur susah, tapi ibadah ka Gusti Allah. Duit boga, awak sehat, kendaraan aya, ngaji, orok ge bisa. Orok bisa. Abah ka mana ceng? Ngaji ka Cilongok. Emang sok ngaji atunya nama atuh sehat aya di nyana, duit aya di nyana, gagah aya di nyana, atunya nama tukang wuduk ge diborong ku nyana. Anak lagi nyahoun biasa sama kos gitu Pak. Abah ke mana ceng? Abah ngaji. Emang sok ngaji? Abah mah sebenarnya mah ngaji baik kuari mah keur teu boga duit teu boga aju awakna ge rada gering ieu kendaraan teu boga aju abah ke mana naik naon leumpang ti jam sabaraha ti jam 3 tadi. Masyaallah tah eta bener jelema tah eta jelema tah mun kuari titah ngacung eueuh hiji-hiji acan Bandung ngacung kos kitu tah. Nah kuari awakna gering duit teu boga aju tahajud keur penting teu loba lah aya 10 rakaat memeurang tapi dalam kondisi duit teu boga awak rada gering situasi keur bajana kos kieu dibere hudang ku Gusti Allah tetep bae padahal mah rada mirisan tetep bae kacai padahal mah rada leureus tetep bae salat Allahu akbar. Ta eta ibadah nu hebat mantap dicoba ku Gusti Allah sia kamari mah sehat coba bisa tahajud kuari-kuari digeringkeun sia kakarak sales mah doang ge geus aja dibujur pamajikan urutang cak pamajikan mah kurang puyang ya kana puyang padahal mah teu sabaraha nya semu rada nipu saeutik lah ka pamajikan pencetan waduh jakeun ieu lalanjung padahal mah Allah Maha Uning kan geuringna teu sabaraha cak Allah tolol emang aing teu nyawa aing bere penyakit ge ka sia Ngus di balbadi. Iya pencetan. Iya ka dieu. Iya ka dieu. Ayo ka mana? Iya ka dieu. Aja udah biasa jeung pamajikan cenah gering ka. Loba omong.
kan teu beres kan kos kitu mah. Masya Allah. Nah iya urang dibere teu boga duit stabil bae ibadah, dibere gering stabil bae ibadah urang. Ngomong mengeunah laksanakeun coba ku sia emang teu ngap gitu ieu bae ka lain berjamaah ngomong lah jamaah berjamaah dar gencan apa jiga ada geus moal nanya deui aing lah sandekala ieu mah kos kieu ya Allah ya Rabb dicoba ku Gusti Allah. Ieu kasalahanna sahabat muhajirin sahabat ansor teh teu kabeh sebagian kayak diharap wa taban wa 'ala salasati alladziina khulifu engke ieu mah keur ieu ya pemikiran sahabat muhajirin pemikiran sahabat ansor di jero kolbuna sebenarnya mah lain kudu perang ieu mah nungguan panen cicing besi sebenarnya nungguan mah di Madinah lain kudu perang tah boga pikiran kos kitu doang ditegor ku Gusti Allah. Mantak beda-beda kan jelema teh ya. Lamun di syariat mah eueuh masalah. Ketika jelema bertoriko salah saeutik ditegur. Komo geus datang ka hakikat. Ye, emang neleha-leha kitu jelema bertoriko teu meunang aya salah suudzon we ka batur. Langsung Allah negor. Suudzon negor. Eta kimarupil kurhit ya. Kapan manehanana tas nyalateun tas riungan terus aya nu menta-menta budak ngora eta nu sering didongengkeun teh dina jero hatena budak ngora-ngora sih menta-menta kan gitu tah. Nah sakitu doang berangkat tukang menta-mentana penting ditegor ku Gusti Allah teangan ku sia. Sia mah sia bae ibadah make jeung haju suudzon kitu. Saha eta nu menta-menta teh? Je, waktu langsung diteangan pan lain sapoe dua poe taneangan eta teh ya Allah ditegor ku Gusti Allah Gusti tuh kapanggih teh di hiji tempat langsung pan itu nu ngomongna maneh suudzon ka aing horeng wali Allah ditegor ku Gusti Allah jelema nu geus datang ka hakikat boro hakikat jelema nu bertorikoh bae ge suudzon teman ieu menta itu menta ieu menta iya anu ya Allah ya Rabb ya anu ya Allah ya Rabb aya naon ieu tuh langsung bae ka Gusti Allah digerak-gerakeun ku Gusti dan lain sebagainya teu meunang kecuali engke urang berbagai pertimbangan tapi ti Gusti alamatna. Nah ieu hese di syariat mah urang teh bisa biasa bae urang kieu kitu ge masa tapi ketika geus bertorikoh kudu hati-hati komo geus datang ka hakikat tak eta teh hararese. Nah ieu bae ge boga pikiran kos kitu saeutik tah ngeunaan mah cicing sebenarnya di Madinah ieu teh jak urang teh kakarak ge beres perang kamari ieu kunaon haju perang deui bae berarti kan ieu ditinggalkeun negara urang daerah urang tatanen urang dan lain sebagainya kos kitu doang diancam ku Gusti Allah akhirna dibejakeun kan ku Kangjeng ceurik sahabat kakorup ka Gusti Allah turun ayat iya salah sahiji di antara lo makanya alasan-alasan iman di antara neta laqad taballahu yakinnya ta Gusti Allah teh terus-terusan narima tobat artina teureun salamina Gusti Allah narima tobat ka Kangjeng ngidinan kana nuh teu milu perang tetap ku Gusti Allah dihampura. Nomor kedua muhajirin jeung ansor anu boga pikiran ngeunaheun amat lamun urang teu perang cicing di Madinah ta eta teh dihampura ku Gusti Allah alladzina tabau fi sa'atil usrah sakitu poharana saat eta cuaca kaayaan situasi jeung kondisi teh lain kudu perang nu sabenerna mah tapi tetap dihampura ku Gusti Allah boga pikiran kos kitu. Pikiran kos kitu teh ngembang di jero hatena mimba di maka daya zigu qulubu fariqim minhum sabada kejadian hampir mengkol hate-hate sagolongan ti maranehanana tina nurut ka Kangjeng Nabi hampir bae di perjalanan di tengah perjalanan moal neruskeun perjalanan dek balik deui hampir. Masya Allah kan ngeremet di jero hati teh
Ih sebenarnya mah perang mah waktu urang meureunanan di tubur juang pohara sedangkan lembur ditinggalkeun bading balik baik itu kan gitu. Kos kieu bae urang teu ngaji barang datang ka tengah jalan aya babaturan siapa ka mana dek ngaji ka mana ka Cilongok ye ngekeun ye. Ieu di ditu teh tuh di Cikande aya nu nawaran motor murah mah. Ieu sebenarnya mah ieu keuntunganna teh geus jelas 5 juta jadi lamun urang ka ditu mah geus seuring 2,5. Ayo bae kata eta kadina antara teh heuh nya ngaji mah minggu hari aya keneh kan. Tapi ieu mah kesempatanna ta eta kan keblon-blonana urang kos kitu. Padahal lamun dibandingkeun ganjaranana sorga atuh naon hartina 5 juta. Dibandingkeun jeung sorga. Ya Allah ya Rabb. Tatu mantak iki hampir-hampir mimba di maka ada yazigu qulubu fariqin minhum hampir bae. Mengkol hatena tina tuturkeun ka kanggeun. Aing mah balik bae hampir kos itu hampir. Ya Allah ya Rabb. Tetapi langsung dibere kolbuna. Naon hartina cicing di Madinah paling ge panen korma, paling ge urang teh reureuh, paling ge urang istirahat. Tapi pan meureun urang teh itu bakal dibere sorga naon hartina korma, naon hartina tatanen, naon hartina kaindahan. Dunia sakikituna bae dibandingkeun jeung sorga Allah. Data kata kadeuleu ta dunia teh teu kadeuleu. Teu kadeuleu korma, teu kadeuleu kebon korma, teu kadeuleu istirahat, teu kadeuleu. Maning perang bae sorga ieu mah di dituna. Nu mantak Gusti Allah nurunkeun ayat ieu teh anu tadina hampir mengkol moal neruskeun lalakon perang manehanana teh deuk balik deui tetapi Allah mere kucuran hidayah ka jero hatena naon hartina dunia naon hartina istirahat naon hartina leha-leha leuh madingan lanjut urang perang bae tah nu mantak haju dihampura dosa ku Gusti Allah. Lamun haji balik mah wallahu a'lam. Tuh. Di lembur urang teh keur ngabangun masjid kabeneran haju ku ari teh ngabutuhkeun sagala rupa. Takarake naik kenteng doang can diplester can keramik sedangkeun kaayaanana ku ari downlock. Geus saya mendeuk downlock bae. SPBU tambah deui. Kucuran bensin habak. Tah ya nyadarnya nak je itu boga duit itu sebenarnya mah aing teh lah engeusan bae lamun di engeusan geus datang ka dieu doang berangkat terus tanya nyana ku masyarakat teh haji ieu kumaha kaayaan ieu pembangunan terus atuh nu ngabiaya sa terus gimana aja kok iya suarana rada kieu ente terus bae sih ente kan ieu mang haji nu dipercaya terus iya tukang bas engke ge eureun sorangan tukang bas tadi dibayar mah atuh beres terus ente kieu mang haji kan ieu usaha keur mararacet kieu lah Allah mah kaya atuh Allah kaya yen mang haji sugan kakucuran ku kakayaan Gusti Allah terus carana kumaha material bisa teu ngahutang atuh bisa mah bisa bae ngan mangga dia datang ka tanggal sabaraha aya terus bae satungtung bisa ngahutang mah ngahutang bae manan terus geus menang sabulan teh ditagih gagaro nya ke menang keneh teu ngahutang lain kitu atuh itu bayar henteu engke dibayar sakaligus aing mun bisa maer mun teu indit aing terus satungtung bisa kena ngutang terus eta ngaranna beneran ieu tah min ba'di maka da yazigu qulubu fariqin minhum dihampura dosa lanjut cek yang teh aing deuk balik deui nanaonan tuh masyaallah karim lanjut balaya keneh engke teh mayarna sertifikat ku aing dibikeun ka nyana lamun sertifikat geus eueuh atuh pamajikan aing ge deung-deungeun iya usia mah juga jual pamajikan mal tenang insyaallah sebab naon ketika urang ka Allah duit nu Allah urang nu Allah pikiran urang di ka Allah ke teu ceuli datang ka teu dibere bae anu ngambang tah anu teu dibere ge nu ngambang pokos kiai ngambang jadi kiaina sebenarnya saya juga nyeng-nyeng kurang sih
Ya, sih jadi kayak itu jelas heran aing mah. Undangan ke pendopo gitu pun dia. Itu jelas. Eta nu boga yayasan teh kieu itu jelas. Teu jelas keyakinanana. Setiap urang ngahadam ka Allah, setiap urang jadi ajudan Allah, bacakeun kitab di hareupeun Allah, ulah hayang nganaon di hareupeun manusia, boga bakal loba kaanehan-kaanehan. Dikiriman ku Gusti Allah, deuk meuli naon sia? Jaljol duit dibawa ku cucurut. Lain aya leungit. Keyakinan. Duit ke ambalaya, kemudian kue ambalaya, eta teh keyakinan. Lamun teu yakin karak hese dahar ge. Nu mendak moal aya kasulitan jeung kiai maka jangan kumaha ge. Aya jelema butuh hendak kajual sawah, nyana mah teu hayangeun sawah. Ieu butuh jasa cara kiai jangan anu sabaraha cometerna? Sanu, padahal mah rada mahal. Bayar. Kok kiai sih berhadian amat sih bisa kos gitu? Nu murah geus sakeuna teh. Kuari giliran mah ya nu mahal. Kok bisa dibayar bae? Usaha henteu naon henteu. Aing mah dikiriman ku Gusti Allah, si eta teh minta tulung ka aing nang Gusti Allah, duitna ge aya. Tah aing geus. Sugan berat atuh berat mah aja rugi henteu naon henteu. Anu berat ge tah urang ngajual karung teu laku-laku. Eta berat sakarang. Aya mah transaksi naon-naon bayar. Ieu keur carita emang eta nu kos kitu lain ti Gusti Allah. Kue ambalaya nang disaha nang di Gusti Allah, makanan ambalaya nang eta nang di Gusti Allah. Lamun ku urang di pikiran moal ka pikiran. Ta eta teh nu kos kitu teh eta nu kos kitu garana timbul tina keyakinan. Kumaha Allah mah tas belang jelema. Nah, ulah aya pikiran naon-naon. Hayu geus pokoda. Ngan kos kitu teh hese, kudu belajar heula. Sebab naon dicoba nanti akan orang lain sebulan 2 bulan tahunan. Emang tadi dicoba heula ku Gusti Allah. Ke lamun lulus ka karang. Ieu mah kakara orang boga santri 15. Teu daek balik sial. Balik atuh sial. Emang kurang gitu. Atuh teu balik mah sia teu mere-mere amplop ka aing goblok. Kipu doli tolol eta kos kitu. Santri ditahan balik. Ulah geus dek balik ulah. Dijamin kau aing bukunya na ge teu dahar. Bareng siapa yang pae. Eta jadi kiai keur carita. Hese nu matak dek dileungitkeun kuari pondok pesantren babari ngomong mah moal bisa. Naon matak moal bisa? Emang pondok pesantren pondok lain. Andai kata tita dieuwekeun pondok pesantren beuleum ku sia. Pondok pesantren mah kiai nama tas belang belum ulah aya pondok pesantren eueuh menang saminggu datang deui kiai milu ngaji pondokna geus teu kudu make pondok da kumaha santri makan kos gitu santri asli teh santri makan kos gitu pondokna kajen cenah kulaman lah dek di imah kiai bae jatuh ngaganggu ka aing sia aing moal bisa happy teh lah jadi di masjid tadi mana hese santri hese emang baheula di dia aya pondok itu nang nyieun abah lain pan santri anu neuk ngaji nyieun pondok yang 10 tahun kayak urutna dibawa dipake kudu saja kayak deui pan nyarieun sorangan baheula teh tihang awi tihang kayak nyarieun sorangan aya nu dijieun sorangan engke reot-reot dia omean kuari lamun tidak ada pondok pesantren belum masalah sugan sedih teu aya sedih sama sekali sebab pesantren terjadi kebanggaan nu bangga nama ngajina tuh eta geus urang teh geus pareum teh pemikiran model kos urang bangga ku bangunan bangga ku pondok pesantren 2 tingkat 3 tingkat dah kos teh mana neraka sia bangga teh ku ngamalkeun ilmuna beuleum ku sia pondok andai kata engke ge moal kedatang ka di santri mah datang deui kiai ulah rek ngaji pondokna kajen di emper bae aya teh ngaji duaan ke nyana kan kadang ngaji diburak-balik deui pindah ka masjid diburak-balik teu meunang di masjid teu meunang aya santri ka WC di santri mah atuh jadi tenang we wayah ngaji tah urang kon ngomong kos gitu gambaran baheula para aulia Allah lain bangga ku bangunan
lain bangga ku pondok pesantren 2-3 tingkat lain ngajina zahiran wa batina geus bisa zahirna batina dieusi ruhanina supaya manteng ka Gusti Allah ketika aya nu ngarusak agama tampil di hareup eta santri san matahari tiga matahari ada pada santri kos kitu lain sa santri-santrina cahaya bulan aya di santri cahaya kitu matahari aya di santri cahaya ma'rifat aya di santri orang bulan aku gerhana tah ya da ieu mengkol dek mengkol terjadi dihampura ku Gusti Allah mentak ditambahan ayatna jadi tauhid summa taba alaihim jadi masalah ya teh lamun ku urang dibacakeun dina ilmu nahwu jeung dina ilmu bilagah jadi masalah tadi kan geus laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar ai make summa naon maksudna teh summa taba alaihim innahu bihim raufur rahim pan meureunanan dina alfiah wal paulita bibit pisol wa sumalitar bin pisol jadi lamun aya sumat kan berarti kan huruf atap geus gatopkeun teh ieu teh berarti kan in pisol wal paulita bibit pisol wa sumalitar bin pisol geus atuh keuri diatapkeun ka mana carita nahwu tapi tak carita ilmu bilagah geus lain deui engke lantaran geus berang mal dibahas sama kos gitu mah puyang ongkoh puyang ongkoh tau kos gitu malain pagawean ngaji mingguan kos gitu mah kudu santri ngaji neta mun ngaji pendi karak ngaji kos gitu teh beuki jero teu ngartina Umatab alaihim dulu Gusti Allah teh nu jelas mah narima tobat salamina ka para muhajirin jeung ansor atuh Gusti Allah narima tobat teh parantina lantaran innahu bihim raufur rahim nyaritakeun Gusti Allah narima tobat adama salilana jeung salawas da Gusti Allah teh narima tobat atuh memang parantina da geuninganan Gusti Allah teh innahu sanyana Gusti Allah bihim khususna ka para muhajirin ansor raufun pohara pisan dedehna rahimun jeung nyaahna geus kadedeh jeung kanyaah Gusti Allah diterapkeun dina ditarima tobatna ana ditarima tobat berarti kan geus eueuh geuneuk maleuk istuning dina aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala mantak engke dicaritakeun ku Kangjeng Nabi ti Gusti Allah jaminan jelema anu perang Tabuk langsung surga Allah geus dijelaskeun di Al-Qur'an innahu bihim raufur urang ngadenge carita ka surgana mah kabita tapi ngadenge korma dibelah dua hiji dicaian disesep onta hiji jelema 10-an ieu dijelaskeun di dieu bae tah ku Imam Jalal nu jelaskeun imah ala kadarna doang hiji onta gantian ku eueuh-eueuhna kendara masyaallah ku hayang-hayang na nginum eueuh jang nginum onta dipencit caina diperet pake nginum masyaallah ai giliran ngeunaheunana mah tah ku Gusti Allah langsung dijamin bakal dikasorgakeun urang asa deuk milu bae tah ka sorga ngadengekeun doang ge masyaallah nah iyalah keistimewaan ayat anu Allah langsung narima kana tobatna Kangjeng Nabi padahal teu salah Kangjeng Nabi eta mah jang itibar umatna kitu kene muhajirin jeung ansor loba kene alasan-alasan ieu di antarana bae bahkan anu jelas jelema nu tiluan anu bakal menang pasti Gusti Allah ditarima tobatna ieu selanjutna wa 'ala salasati allazina khulifu nu tinggalin
tetap dihampura. Ieu ayatna wallahu alam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hadina siratal mustaqim. Allahumma hadina siratal mustaqim. Allahumma hadina siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.